Jadi kieu euy. Aneh we lieur aing ah. Jangan kita sana melak gedang di dia tuh dek. Karu-karu melak gedang di dia tuh teh. Rasa. Aing mah. Ku sakitu-kitu aduh aing. Ku naon si kadut itu tempoler. Astagfirullahaladzim. Adut. Itu kuat diri dah. Ku naon aya kadut mabok. Teh boy. Geuning. Aduh. Aduh, hampur adut. Ku naon aya teh mabok. Aing keur mah lieur aing sukul tincak di. Cicing sepo atuh ping. Hampur ayeuna sugan teh euy. Mau minuman ya naon ya. Nu kieu mah macak mabok dut. Ya mana naon ieu mah minuman. Minuman kieu mah mantak mabok dut. Moal ieu mah. Ya ku aing tuh di inung ya tempo. Lain kieu. Dengekeun. Oh sok. Keur mah aing teh lieur neangan duit. Lain ku yang mabok aing. Lieur neangan duit aing teh. Hah? Bos sugan sia teh mabok. Ieu teh si mabok. Ping. Si Ping. Nah, dut. Hah. Yuk, dut. Cing naon? Ping. Aing ada hemeng yang melak sampo ya aing da kana umur-umur aing teh tani. Kumaha carana ya aing melak sampo ya? Mane umur 57 tahun can bisa melak sampo gampang nu kitu mah. Hayang leubeut buahna. Hayang, aing melak sampo gitu beutina. Ya, King dengekeun. Melak sampo na geus kan aing teh kalah kumaha carana ya ya. Gampang, yo. Yo, nya. Tempokeun garege. Sing tengat kumane? Kan ai batur mata, aya mata holang di dieu ta. Nya, ta. Yo. Heeh. Ieu teh kan dikitukeun melakna teh. Dihanap. Beutina dihanap loba. Mane hayang babari ngalana. Beutina di luhur. Tah ayeuna mah terobosan baru. Mane sing ngarti modernisasi. Halus atuh euy. Halus pisan. Carana mah tah holangna dihanap. Jadi engke buah lain beuti, buah di luhur. Halus, loba tidak milas. Rek meuleum tilas kitu. Hayang euy. Jig ajaran ku maneh. Yo, King. Heuy. Nuhun elu nanya. Jig. Ajaran. Oh, jig. Belang hati bubai mata kirup mah ulah bodoh. Ulah bodoh. Tak kitu akibatna.